Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama vlog kampungan. Di video ayeuna para sahabat, sim abdi aya di salah satu perkampungan anu namanya anu sauniknya abdi unik. Di dia masih seueur kebiasaan-kebiasaan anu zaman baheula. Waduh, tinggal di perkampungan, terus di palih dia aya persawahan anu pemandangannya rendah gitunya dulur. Apa nama tuturkeun para sahabat orang ke perkampungan anak tuh tinggal di para wargi sahabat sadaya sim abdi di dia melak walungan teh balong tinggal di palih dia ge aya naon zamannya tinggal tapi di palih itu aya menuju ke zaman orang ke palih dia sahabat. Bu pada iya nggak ada mau video ini punten bu. Kali para wargi sahabat di dia suasananya masih kene asli pangantennya tinggal di palih dia seueur suasana nu kapungkur gitu, jadi ninggalin lagi ada nostalgia gitu panganten. Para sahabat sadaya di dia suasana masih aslinya tuh tinggal dulu di bumi tingali para wargi sahabat sadaya di panoramana indah pisan gitu dulur. Tingali di dia bumi yang hareup ka palih ditu disanggakeun ku pemandangan persawahan anu sejuk pisan gitu dulur. Tingali piraku teu naon teu nikmat gitunya ieu mah beda mungkin betah we gitu dulur. Di palih dieu masih kene seueur perkampungannya dulur. Tapi sahur nama iya teh ujungna gitunya teu aya deui perkampungan dah anu ujungna gitu kok sahabat nya rasa sadaya suasanana mani enakeun pisan. Pak biasa nuju ya teh ada mau video Pak. Biasa suasana ieu perkampungan sehat Pak. Coba pulau pergi dulu sadaya ieu perkampungan anu sim abdi bade di eksposnya tinggali dulur ya suasana nu sakitu indah nanya tinggali ieu bumi di palih dieu caket persawahan panorama nage tinggali atuh pegunungan atau sahabat sareng persawahan anu sakitu indah nanya aduh mani indah hayu pang tinggali kumaha kaayaan di perkampungan eta. Oke, para wargi sahabat sadaya abdi ayeuna nuju di salah satu perkampungan anu kaduanya panginten caket di perkampungan anu tadi gitu tah tinggal di suasanana nya meni sarajuk aradem gitunya sorak cai atuh bikin tenang we para sahabat.
Ya di dia ge suasanana masih kene non gitu aslinya dulur sahabat ditinggali ku abdi tinggal itu di Pali itu salah satu bumi anu indah Kak. Di Pali ge masih kene aya perkampungan para sahabat. Nah ayo tuturkeun kumaha keayaan perkampunganana. Ini para sahabat sadaya, iya perkampungan ini di Politongo masih kene aya, tapi abdi rada penasaran di kapal dia gitu nya. Ayo tuturkeun sahabat. Ini suasana ternyata masih kene aya sahabat bumi kapalih dia gitunya. Tapi di dia mah yang disini abdi ya bumina ada di tingkat ada saya gitu ya. Suasana di DG tinggalnya sahabat ayah naon susukan gitu ya. Di bawah itu ayah tampian gitu atau zamannya sahabat. Ayo sahabat orang tingali zaman kumahanya tampiana gitu nya nanti ibakna tingali sahabat sadaya saya menengah jolontor gitu di agungnya tuh sahabat tingali cai ngalir itu pasti kapali muru kapali bitunya sahabat dan tingali zamannya ini nuansana zaman kapunggur gitu ya tapi ya China asli bersih gitu ya sahabat. Orang ningali kapali Tongoh gitu nya sahabat tingali kapali Tongoh suasana kampung tingali para sahabat sadaya abdi orang ningali perkampungan di Palih dia gitu sahabat. Tingali para sahabat suasanana masih asri kene non caket kaki pegunungan teman-teman ini sarajeke sahabat ayo tutupkan supaya sahabat Pak ayo nuju ada mau video Pak. Dia teh ada mau suasana perkampungan gitu. Ayo Pak. Memang ayah di dia gini. Tetangga sebelah deh kau tuh awas. Aduh, kumaha ya saya Baru. Udah ngahuleng, deker ngopi. Saha nu mot. Iya nanti ada mau dia ningali suasana lo benar harus ningali teh. Oh. Mereka mah tengah damel iya iseng gitu. Itu cina yang ningali atuh cina perkampungan nu sanesna cina. Halus gitu. Jadi nama udah pilarian teh suasana perkampungan kieu Pak gitu. Daripada gedong mah gitu. Gedong mah udah kana kieu budeuy. Jadi asa jawan baheula gitu. Betul awas incu mah ada kan nyanyakeun oi pangling barudak. Paling dek ke mana dia mah. Hah? Iya we sadayana lemu ditinggalian.
Jadi asa siga zaman baheula deui gitu ningali bumi-bumi kieu mah. Oh, ulah gedong wae. Ai gedong mah tos teu aneh gitu. Aneh. Bumi kieu mah tos langka tuh bumi kieu mah. Oh, mata seueur arasepeun gitu ningali video kieu. Kalau di itu bermain kerjaan iya, benar dek. Tahu di tukang. Tadi teh mutar deka itu dak tacan dari teh kaliwat. Oh, pasti. Ningali kamari di ngalangkung asa di dieu mah masih kene asli kene gitu. Udah kan. Udah ka dia mah. Udah kumaha. Da di urang mah tos gedong tadiana. Bingung ya ge. Mengatakan berapa bumi-bumi kita kada dipertahankan ya ciri khas. Betul. Layungnya. Nyemprot heula ieu mah kali biasa. Tak ngopi heula biasa. Langgar. Sana tuh. Ya Pak. Halo wargi sahabat sadaya, di vlog ayeuna didugikeun ka dieu kitu nya. Di minggu depan urang lanjut di pedesaan atau perkampungan nu sanes anu tacan ku abdi diekspos. Tingali di deku abdi ditutup ku pemandangan Gunung Patatnya sahabat, tinggali Gunung Patat sareng suasana petaninya nuju di Sararawah sahabat, tinggali aduh meni indah pisannya sakitu setacanan lamun para sahabat resep ka vlog abdi mangga di like, subscribe sareng di share, hatur nuhun sadayana.